Nyabit deui pasukan Mahmud Pasa nyaeta nu disebut pasukan setan tea kaasup pasukan ti sababaraha kesatuan. Di antarana Kesatuan Batalion Hiji, Ek Batalion 4, jeung pasukan gabungan Laskar Hizbullah nu dipimpin ku Yunus, Hasim, Japar, jeung Dasuki. Ieu pasukan miboga kakuatan ngawengku genep seksi tempur, nyaeta seksi pimpinan Letnan Mukhayer nu koordinasi Rejeung Kompi Mustafa Sudirja, seksi pimpinan Letnan Usman, gerilya di wilayah Cilimus, Mandirancan, jeung Pasawahan, seksi pimpinan Letnan Bunawi nu gerilya di Cirebon Selatan jeung Cirebon Timur. Satuluyna seksi pimpinan Letnan Kadir nu gerilya di jero kota Cirebon, seksi pimpinan Letnan Daniel nu mimpin pasukan mobil, seksi pimpinan Letnan Imam Prabu nu gerilya di wilayah Cirebon Utara jeung Cirebon Barat. Demi nu jadi daerah operasionalna, pasukan Mahmud Pasa teh ngawengku di antarana Sindang Laut Kabupaten Cirebon jeung Ciawi Gebang Kabupaten Kuningan. Alatan aya perjanjian Renville, pasukan Kompi Mahmud Pasa hijrah ka Yogyakarta babarengan jeung Batalion Rukman. Mapag kejadian agresi militer 2, pasukan ieu Kompi ngagabung jeung Batalion Rukman baralik deui ka markasna di Desa Pamulihan. Dina lalampahan baralikna deui ka Kuningan, pasukan Kompi Mahmud Pasa ngaliwatan sababaraha daerah di antarana wewengkon Cibingbin, Ciwaru, Luragung, jeung daerah Sejena. Sajeroning lalampahan lempang muruk ka Desa Pamulihan, di sababaraha daerah nu kaliwatan ngalakonan sababaraha kali kontak senjata jeung pasukan tentara Belanda nu geus ngawasa daerah kasebut. Sanggeus aya deui di Desa Pamulihan, pasukan Kompi Mahmud Pasa ngalatih para pemuda sangkan ngawasa pangaweruh kamiliteran nu tempatna di Desa Cipicung. Pangna ngalatih pamuda teh pikeun nyusun kakuatan gerilya anu tangguh. Sajeroning kitu kacaritakeun aya 2 urang jalma nu teu dipiwanoh datang ka Desa Pamulihan. Eta 2 jalma teh make mobil jeep. Salah saurang di antarana ngaku ngaran Durahman nu nyebutkeun rek ngagabung merangan musuh tentara Belanda. Sanggeus ditalungtik sing horeng manehna mata-mata Belanda nu keur nitenan kaayaan di Desa Pamulihan. 3 poe ti harita, pancegna tanggal 13 Oktober 1848, pasukan Belanda ngayakeun serangan udara ku cara murageun 4 bom tina pesawat udara. 4 poe ti harita, tentara Belanda muragkeun deui bom. Bom nu dipurageun ku tentara Belanda di sabeureun Desa Pamulihan harita, jumlahna 8 bom. Tina jumlah bom sakitu, aya hiji di antarana anu ragrag dina kaayaan Bleger teu bitu. Sanajan kitu dianggap bahaya da diduga eta bom teh masih keneh aktif. Satuluyna eta bom teh diamankeun ku salah saurang pajuang, tujuanna mah pikeun ngajaga kasalamatan masyarakat. Atuh masyarakat dicaram ngadeuketan bom. Saukur hiji ningali ti kajauhan nu radiusna kurang leuwih 100 meter. Aya saurang warga Desa Pamulihan nu harita milu bajuang nu ngaranna Sumiria, wani pikeun murak eusi bom tina wadahna. Kituna teh sanggeus nampa pituduh tinu goib, sangkan eta bom dikaluarkeun, eusina nya antukna teh bom dibuka, eusina dikaluarkeun, satuluyna eusina dimusnahkeun, cangkangna mah diampihan ku salah saurang pajuang. Pikeun pangeling-eling perjuangan di Desa Pamulihan, tahun 1876, pemerintah daerah tingkat 2 Kuningan ngawangun monumen perjuangan nu kiwari neulah Tugu Bom. Pangna disebut Tugu Bom kusabab eta monumen anu pernahna dihareupeun Balai Desa Pamulihan. Di luhur tugu teh aya benda mangrupa bom. Eta bom teh asli lain duplikat atawa saukur memones tugu.